Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Payambagi maka perlu yogi li talibil ilmi ka jalma anu nyofri ilmu naon ayas butayen kudu tetep ieu si talib wa yasbiro sareng kudu sabar ieu si talib ala ustadin ka hiji ustad wa ala kitabin sareng kana hiji kitab hatta la yatrukahu sehingga ulah ninggalkeun ieu si talib ka ustad abtaro barina henteu tamat wa ala fanin sareng kudu sabar kana hiji pan hatta la yastagila sehingga henteu katungkul ieu si talib bifanin akhara kupan anu sejen qabla ayut kina samemeh yen samemeh ngukuhkeun ieu si talib al awwala kana pan anu ti heula wa ala baladin sareng kana hiji negara hatta layan takila sehingga ulah pindah ieu si talib ila baladin akhara ka nagara anu sejen min ghairi daruratin bari henteu aya madarat fa inna dzalika karana sayaktosna itu anu kabeh kullahu tegasna sakabeh dalik yufarriqu eta anu matak misahkeun ieu dalik al umura kana pirang-pirang urusan wa yusgila sareng anu matak ngaganggu al qalba kana hate wa yudayyi'a sareng anu matak noler-noler ieu dalik al auqata kana pirang-pirang waktu wa yu'zi sareng matak nganyenyeri ieu dalik al muallima ka muallim atawa ka guru wayam bagi sareng peryogi naon ayas biro yen kudu sabar ieu si talib amatina perkara turiduhu anu naon ieu teh turiduhu anu mikahayang kana ma naon nafsuhu dirina ieu si talib wa hawahu sareng hawana ieu si talib qala ngadahu sa asyairu tukang syair innal hawa lahwal hawanu bi aini innal hawa sanyana hawa nafsu lahwa yakin eta ari hawa nafsu teh al hawanu eta kahinaan bi ainihi kalawan aina itu hawa nafsu wasori kulli hawa jeung ari jalma anu dilindih ku sakabeh hawa nafsu sori hawa ni eta anu dilindih ku kahinaan wayasbiru sareng kudu sabar ieu si talib ilmi alal mihani kana pirang-pirang cocoba wal baliyati sareng balai kila dicarioskeun naon khazainul munha ari gudangna cita-cita ari pirang-pirang gudangna cita-cita teh alal qona tiril mihani eta netepan dina lobana pirang-pirang cocoba wan syaddu sareng maca siiran kuring wakila sareng dicarioskeun innahu sanyana itu siiran teh li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah eta kagungan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ala lantana lul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bibayanin ala ingat la tanalu moal manggihan anjeun al ilma kana ilmu illa bisittatin kecuali ku genep perkara saumbika bakal ngabejakeun kaula ka anjeun an majmu'iha tina sakumpulanana itu sitah bibayanin kalawan pertela zakain kahiji kacerdasan wahirsin sareng kadademes wastibarin sareng sabar wabulghatin sareng bekal wa irsyadi ustadin sareng pituduh guru watuli zamanin sareng lilana zaman wa amma ikhtiyarus syariki sareng anapun ari milih babaturan payambagi mangka peryogi naon ayah taroyen milih ieu si talib al mujidda kana anu keyang wal wara'a sareng anu apik wa sahibat tabai sareng anu ngabogaan watek al mustaqimi anu panceg wal mutafahhima sareng anu paham wa yafirra sareng kudu kabur ieu si talib minal kaslani ti babaturan anu kedul wal mu'tili sareng anu naon ieu teh tukang nganggur wal miktsari sareng anu loba omong wal fatani sareng anu loba fitnah
Kila dicaritakeun anil mar'i la tas'al wa absyir qarinahu anil mar'i tina tingkah hiji jalma la tas'al ulah nanyakeun anjeun wa absyir sareng kudu ningali anjeun qarinahu ka babaturanana ieu si mar'u fa inal qarina karena sayaktosna anu ngabaturan bil muqarani ka jalma anu dibarengan teh yak tadi eta sok turut ieu qarin fa ingkana mangka lamun bukti ieu si qarin teh da syarin eta anu ngabogaan sifat goreng bajan nibhu mangka kudu ngajauhan anjeun ka ieu da syarin suratan kalawan gancang wa ingkana sareng lamun bukti ieu jalma teh atawa si qarin teh za khairin eta anu ngabogaan sifat alus faqarin mangka kudu ngabarengan anjeun ka ieu da khairin tah tadi maka meunang pituduh anjeun wan syaddu sareng maca siiran kuring la tashabil kaslana fi halatihi la tashab ulah ngabarengan anjeun al kaslana ka jalma anu kedul fi halatihi dina pirang-pirang tingkahna ieu kaslan kam solihin mang pirang-pirang ari jalma soleh teh bipasadin ku sabab gorengna jalma bipasa di akhoro ku sabab gorengna jalma anu sejen yapsudu eta ruksak ieu jalma soleh adwal balidi ari Adwal balidi ari tepa kabeletanana jalma anu belet ilal jalidi ka jalma anu cerdas teh syariatun eta gancang kal jamri saperti ruhak yudau anu ditenden ieu jamru piromadi dina keusik payah mudu tuluy parem ieu payah mudu tuluy parem ieu jamru waqala sareng ngadaosan Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin ari setiap ya anu dilahirkeun yuladu kullu mauludin ari setiap tiap orok yuladu anu dilahirkeun ieu maulud ala fitratil islami eta netepan kana bersihna agama Islam ala ingat anna abawahu sayaktosna indungna ieu maulud yuhawidanihi eta anu ngajadikeun ieu abawahu ka maulud ngajadikeun Yahudi ieu abawahu ka maulud wa yunasyiranihi sareng ngajadikeun itu abahu ka maulud ngajadikeun Nasrani ieu abahu ka maulud wa yumajisanihi sareng ngajadikeun majusi ieu abahu ka maulud al hadisu geus sampurna ieu hadis yuqalu dicarioskeun bil hikmati dina hiji hikmah bil farisiyati kalawan bahasa Faris ya robad bad saenyana babaturan anu goreng tarbuda azma ribad eta leuwih bahaya tibatan oray anu peurahan bihaqidati bakillahu somad di hakna zat Allah taala anu diseja ya robad ari babaturan arda anu goreng tar aswa jahimi eta bakal mawa ka anjeun ka sisi neraka jahanam ya roniku ki kudu nyieun anjeun ka hiji babaturan anu soleh tayaba naimin tah manggihan anjeun ku sabab babaturan soleh kana surga naim wakila sareng dicaritakeun ingkunta lamun bukti anjeun tabegi eta mikahayang anjeun al ilma kana ilmu min ahlihi ti ahlina ilmu au syahidan atawa mikahayang ka hiji syahid yukhbiru anu ngawejaan ieu syahid an ghaibin tina perkara anu gaib pak tabir tah kudu nguraykeun anjeun al ardo kana kaayaan bumi bi asma'iha ku ngaran-ngaranna ieu bumi wa tabir sareng kudu nguraykeun anjeun as-sahiba ka hiji sobat bi sahibi ku sobatna wallahu a'lamu bissawab.